Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui sareng Ibu Hena dina pengajaran Basa Sunda kelas 8 ngeunaan materi warta. Naon sih ari hartosna warta teh? Urang majeng kana mikawanoh warta. Hayu urang majeng kana mikawanoh warta. Naon sih warta teh? Warta teh nyaeta sapertos berita atanapi informasi. Ayeuna urang bahas hiji-hiji ngeunaan warta. Nu kahiji, warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea pikeun kapentingan balarea. Warta nyaeta berita atawa informasi ngeunaan hiji kajadian atawa ngopi hiji hal pikeun balarea, pikeun masyarakat loba, masyarakat rea. Kita mentingkeun pribadi sorangan. Kaduana, warta teh kudu salawasna objektif, kudu netral, henteu mihak ka salah sahiji golongan, henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi anu nulis. Maksudna, salawasna objektif teh kedah sesuai dengan faktual, kedah sesuai dengan kenyataan. Saumpamana urang arek ngalaporkeun warta ngeunaan bencana alam, korbanna aya 10 orang, teu kudu dileuwih aya 15 orang, atanapi dikurangi jadi 5 orang. Kudu sesuai fakta ditulisna nya 10 orang. Makana dina warta sok aya disebut ku asas praduga atanapi asas tak bersalah. Dina kecap warta biasana sok dieusian ku kecap atawa atanapi henteu kanyahoan anu matak tong kaget upama dina warta sok mindeng magi kecap diduga. Eta beritana pasti tak can tangtos. Aya oge nu disebut kudu netral. Netral teh henteu mihak salah sahiji golongan. Saumpamana urang keur ngalaporkeun tentang partai. Urang teh kaasup partai A, si anu partai B. Urang ngalus-ngaluskeun partai A, urang ngagogorengkeun partai B, eta henteu meunang. Kudu salawasna netral. Urang kudu tong aya dina partai A atanapi B. Nyata baik deui kudu nulis sesuai kenyataan, objektif. Nah, anu lajeng deui kana henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi anu nulis. Maksudna, urang henteu loba opini, urang teu loba mere pendapat urang kana berita eta, kana informasi eta. Lajeng, warta biasa ditepikeun ngalewatan media massa atau media cetak seperti koran jeung majalah, bisa oge ku media elektronik seperti internet, radio, televisi jeung sajabana. Nah, lajeng kana warta ngamuat 5W plus 1H. Maksudna 5W plus 1H teh di rangkum jadi nu kahiji who. Who teh sia saha, atanapi siapa, what naon, why kunaon, where dimana, when iraha jeung nu terakhir teh how kumaha. Sanajan kitu dina warta mah sok aya anu ngamuat 4 atawa 5 unsur tina 5W plus 1H ieu. Nah, teu naon asal nyumpanan pasaratan pikeun disebut warta. Leuwih jentrena mah, leuwih alusna mah soal 5W plus 1H urang pedah dina bagian pangajaran nulis warta. Majeng kanu ari nulis warta teh disebut ku wartawan, jurnalis, juru warta atanapi reporter. Ieu bisa oge kaasup kana di bidang padamelan hidup. Suatu saat kami hidup hoyong kana janten tulis warta. Bagian warta. Upama ditilik tina adeganana, warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagian puhu warta ngebrehkeun inti atawa pokok-pokok tina sagemblengna isi warta. Ari bagian eusi warta mangrupa wingsikan atapi katerangan tina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Anu matak upamana urang hayang nyaho inti jeung jejer tina hiji warta, baca bae bagian puhu warta. Puhu warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta. Berarti buka dina warta atapi rangkuman dina warta teh ayana dina puhu warta.
Majeng kana bagian nulis warta. Henteu sakabeh kajadian atawa hal anu pantes dijieun warta. Kajadian atawa hal anu bisa dijadikeun warta nu kahiji nyaeta kajadian atau hal dianggap penting pikeun dipika nyaho ku barea. Anu kadua dianggap bisa nyumponan kapanasaran barea. Contohna, lamun saumpamana aya kajadian tabrakan, otomatis jamarea masyarakat loba hayang apa kunaon eta bisa jadi tabrakan. Dina naon sababna saha wae korbanna jeung sajabana. Dina nulis warta teu saenyana urang teh henteu bisa sagawayah. Aya anu disebut pelanggaran atapi tata krama nulis warta. Aya deui pelanggaran anu disebut ku kode etik jurnalistik, di antarana bae urang kudu miboga sikap asas praduga tak bersalah atawa henteu nyanyahoanan. Anu matak tong kaget upama dina warta urang mindeng magihan kecap diduga atawa diperkirakan. Jadi henteu gampang nuduh salah lamun tanjan kabuktian kasalahan secara hukum. Dina nulis warta aya anu disebut ku unsur-unsur nulis warta nyaeta 5W+1H nu tadi. Nah, upami hideuk tos gaduh buku paket Gapura Basa kelas 8 edisi revisi tahun 2017 hidup biasa muka halaman 20 genap. Didinya aya sabara-bara contoh warta. Aya nu versi urang salaku jurnalis, aya versi jeung kejadian jeung versi wawancara. Anu utamana wae contoh salah sahiji pertanyaanna 5W+1H biasa ku hidup ditinggal saha anu jadi korban dina eta tabrakan teh. Bisa jadi saha anu tabrakan teh jeung sajabana. Anu terakhir nyaeta aya nu disebut ku prinsip piramida terbalik, di mana prinsip eta teh urang tadi tos ngabahas meunaan puhu warta sareng inti warta. Nah, eta teh dibalikeun, anu kahidinya jadi inti warta, nu kadua pendukung inti warta, nu katiluna sareng puhu warta. Ari efek seureuna mah henteu kudu persis, hartina palebah heula pandarina anu dituliskeun jadi warta mah diluyukeun jeung kapentingan wartana bae. Alhamdulillah urang tos aya di penghujung materi. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun ieu materi. Mugia berkah, tur jadi manfaat salawasna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.